Dina lalampahan urang ibadah ka Gusti Allah aya kelas-kelas. Urang kelasna kelas thariqah kudu sing akur jeung aturan thariqah. Ketika urang geus asup dina hakikat, atuh urang kudu nyumput-nyumput dina kahakikatan. Kelas hakikat. Sakumaha nu dicaritakeun kamari bahwa moal leupas kudrat tina hikmah. Sebab nu dipertanyakeun ku nu bodoh mah hikmah, yakni sebab jeung elat. Kudrat nama tinggaleun bagi jelema nu bersyariat yakni nu bodoh. Ketika nanya ke naon sababna Ki Zaid sugih teu bisa dijawab atuh Allah Maha Kawasa nyugihkeun jelema teu bisa kitu. Tetep kudu dicaritakeun hikmah perjalanan menuju sugih. Oh, nyaos ya nu mantek sugih. Emang dagang nya nama. Jaki Umar ge dagang aja jas. Tulai deui. Ngani perjalanan Ki Zaid sugih dagang. Dagang naon? Anu ojah heueuh. Ki Zaid kok hebat amat sih ku hari. Nyana eta jadi kiai emang ngajina di mana? Oh nyana mah teu ngaji deui jadi kiai bae. Ah teu kaharti ieu mah. Yeuh atuh Allah Maha Kawasa. Aing ge ngarti bego. Nyaritakeun kakawasaan Allah moal geus jeung nu bodoh mah. Nyaritakeun kumaha kawasa Allah teh teu kahartieun bae tetep bae perjalanan. Oh, mimiti mondok nyana di kampung pondok. Ti mimiti lahir datang ka pae teu pinter-pinter. Eta mah lain mondok ngaji lembur. Nah, jeung geus mondok anu. Oh, jah heueuh. Pinter lah nyana. Jadilah kiai kaharti perjalanan. Nah, teu bisa jeung nu bodoh nyaritakeun langsung kudrat. Tetep bae sanajan kudrat eta ebreh bagi jelema nu aya di kelasna, tapi bagi nu can ka kelasan mah katutup urang nyaritakeun kudrat. Kangjeng Nabi sumping nyumpingan petani. Ku Kangjeng Nabi ditingali dipandang kemudian Kangjeng Nabi naros nuju naon ye Tuan ieu teh nuju ngawin-ngawinkeun korma. Hah? Dikawinkeun sumuhun. Maksudna dikawinkeun bebesanan meureun. Ai ti dituna we Tuan menurut ahli pertanian korma mun teu dikawinkeun atuh moal buah. Ah cek Kangjeng Nabi geus kudu dikawinkeun. Allah Maha Kawasa geuna coba antep. Diantep. Langsung seminggu sebulan bener bagus. Pas kembang. Buah murag buah. Buahna murag, brek mururag, biasa murag. Bebe jadi ka Kangjeng Nabi. Kangjeng kadinya. Tuan anu cak Tuan teh ieu Allah Maha Kawasa ku kami teu dikawinkeun kormana bagus tangkalna bagus kembanganna ju buahna murag. Oh buahna murag ya Maha Kawasa Allah nya ai Maha Kawasa namangan ieu kami kumaha. Sedengkeun ieu perusahaan kami. Oh cek Kangjeng Nabi kudu dikumahakeun atuh kudu dikawinkeun carana kieu. Oh cek Kangjeng Nabi sok atuh kawinkeun antum a'lamu bidunyakum. Anjeun leuwih nyaho urusan dunia sok kumaha anjeun bae. Oh kitu Tuan. Sabenerna mah Maha Kawasa Allah. Ngan anjeun lantaran kurang teger dina kamakawasaan Allah. Jadi maneh mah pikiranna teh kudu kana dikawinkeun bae mun maneh langsung Allah Maha Kawasa sanajan teu dikawinkeun ge buahan. Keyakinan kadinya pasti bakal buahan rapingan ente kulantaran antum percayana kana urusan hikmah sok antum a'lamu bidunyakum geura kawinkeun gitu Tuan dikawinkeun ku sahabat tuh barang bae
buahan bagus Kang yang diondang deh tuan tuh hasil kawinkan mana ngawinkan kan bagus jahenya bener bagus dituntun neta si sahabat yuk orang tadi mana tuh korma menang melak kaula tuh tadi kawinkan lebih bagus kan jauh jadi kangjeng Nabi ge melak korma hiji tadi kawinkan buahnya luar biasa pada tempat tadi kawinkan ge bagus keyakinan anak langsung ke kudrat Allah lantaran antum mah keyakinan anak ieu keyakinan kana hikmah ya berhikmah nu matak sakelas lamun ente kuari keyakinan anak kana hikmah jeung sebab laksanakeun lamun ente keyakinan geus langsung kana kudrat Allah lah itu langsung ka kudrat bakal bagus jadi diukur ku keyakinan nu mantak lauzada latoro tambah keyakinan hiber sia wah langsung lolonjak bae nya lagi coba hiber tah jadi hirup teh diukur ku keyakinan urang dumantak ge ibadah urang, salat urang ditimbang. Aya nu salat ngan saukur 2 rakaat tapi timbanganna langsung berat. Aya nu salat ratusan rakaat, ribuan rakaat tapi teu daek nimbangna teu daek berat-berat. La ilaha illallah ali hakikat hiji doang berat jasa. La ilaha illallah kiai nu sakepen dopo ribuan teu daek berat-berat. Tidak berat-berat tak hiji la ilaha illallah bidat keyakinanana ketika nyaritakeun ngucapkeun la ilaha illallah sifatna pagaweanana tingkahna hiji Allah teh hiji sifat hiji pagawean hiji asma hiji zat hiji hiji bae seakan-akan nu sejen nu ayangan Allah boro-boro makhluk-makhluk nu lain sorangan ge perasaan nu aya Allah teh deuk ngaleungitkeun rasa sorangan aya bae ge hese jasa rasa sorangan teh nu aya teh ngan Allah doang la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah rendah la ilaha illallah la maqsuda fil wujud illallah naik la ilaha illallah la matluba leuwih luhur la ilaha illallah la maujuda illallah tapi kan eta mangan sakadar bahasa teu meunang dipindah-pindah ku urang sok aya pun la ilaha illallah la maqsuda la ilaha illallah la ilaha illallah eta mah omongan eta mah lain kudu diomongkeun rarasaan urang lamun geus ibadah make rarasaan waduh geus beta mah pol dasa lamun urang ibadah geus make rarasaan geus hese nyaritakeun rakaatna ge hese sebab mun make rarasaan urang salat teh tengah peuting make perasaan poho kan Allahu akbar perasaan kadang-kadang ngan sarakaat doang ajo hees nya na perasaan we hese engke urang dibere kaanehan ku Allah dibere keanehan teh teu karasa urang ge ngahuleng we satu ketika urang ke dibere misal ku Allah dibere ya misal ku Allah dibere maca Quran lah urang tengah beuting maca Quran ditenangkeun maca Quran teh geus teu hayang nanaon hiji we Allah ngan ieu mah keur carita Allah mere urang maca Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim misalnya Allah mere teng ngeunaheun perasaan ngeunaheun teh lain ngeunaheun sora lain ngeunaheun makhraj tapi ngeunah sabulbul urang maca teh ngeunah hese tah urang nyaritakeun ku situ ngeunah teh ngeunah be ngadenge batur ge ngeunaheun ku ngeunah urang can sadar tah kan ngeunah bae ngeunah dedengean urang katutup bakal teu ngadengenan naon urang teh teu ngadengenan naon ngan urang teh ngan ngarasa ngeunah teu ngadengenan can engah dedeleuan katutup nu kadeuleu Quran we heula dedengean kitu keneh rarasaan asa di mana kukumaha geus teu inget bae maca bae urang Tanzilal azizir rahim litu moal hayang gancang wajun sasaha ge nduk saha moal datang moal daek gancang moal bae kajun teuing biasanya na merebet bae ge
ngaji teh merebat bismillahirrahmanirrahim. Ketika dibere kos kitu mata moal hayang. Sebab karasa ngeunah. Malah hayang ulang deui. Tanzilal azizir rahim itu zara qaum teu maksud tamat. Ieu mah keur ladat be. Tanzilal azizir rahim itu zara qaum ma unzira aba'u fa hum ghafilun. Kebal kadang eureut. Ngarasakeun ngeunah laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fa hum la yu'minun. Terus ngeunah teh ngeunah set. Jol we anu azan subuh. Allahu akbar. Cerik teh ninggalkeun ngeunah taku ngeunah teh ku ngadenge suara azan teh asa pepegatan. Padahal teh teu ka Allah kene suara azan teh ngajak deuk salat kulantaran keur maca Quran ngeunah mun maca Quran. Zikir teh ku ngeunah ngadenge suara azan teh asa deuk pindah. Ieu teh asa deuk ditinggalkeun cerik. Aduh, kok eueuh. Ieu waktu teh eueuh jang maca Quran teh keur ngeunah. Cerik, nyana cerik teh lain cerik, henteu cerik nyaritakeun dosa, ingatkeun lain, cerik deuk ninggalkeun ngeunah. Ya otomatis geusana shadaqallahul azim. Berangkatlah misalnya ka masjid. Salat, pan dibere ngeunah deui teh salat. Ngeunah deui salat. Lamun dibere ngeunah bae terus. Lamun geus teu ngeunah caruan henteu bae terus. Ngeunah teh dibere ngeunah. Aya dikurangan saeutik ku Allah. Nu mantak dikurangan neuleuh makhluk. Kaganggu. Mantak sok embung deuleuh makhluk teh embung. Kaganggu ku makhluk, kaganggu ku sora, kaganggu asal aya makhluk keur tegah teh pindah. Mantak sensitif nu kos kitu mah sensitif. Pindah trek ka ngeunah leungit. Anu bertahan terus eta misal kuari misalnya ngeunaheun salat diberena terserah Allah beurang. Misalnya jam zuhur dibere ngeunah teh zuhur, aing ngeunah amat. Terus ba'diyah zuhur ngeunah amat salat. Tak ayana salat mutlak teh bagi jelema nu ngeunah geus teu dihitungan rakaat ku ngeunah. Allahu akbar. Embung ka panggih jeung sasaha ngonci maneh. Allahu akbar ngarasakeun ngeunah hese. Jol asar teu karasa pantah asar. Allahu akbar asar. Cerik. Ieu ngeunah teh bakal ditinggalkeun. Beres salat asar, eueuh salat kan ka dituna. Tah eta teh teu betah. Tas asar teh haju eueuh salat tah ka magrib makruh. Nyana teh teu betah hayang geura magrib bae, hayang geura salat teh ngeunah jasa. Hayang geura magrib jasa. Eta jelema kelas teh kos kitu. Urang waduh sagedeung deui magrib nya teu kaburuna naon ieu teh main bola ieu sebenarnya mah. Sekarang mandi acan. Jauh tah urang ieu keur carita jelema nu ngeunah. Kelas syariat, kelas dinu thariqah, kelas geus hakikat mah geus lain deui. Ketika eta sahabat jaritakeun cak Kangjeng Nabi geus bae, ai ku Allah deuk dibaguskeun mah bagus we. Kangjeng Nabi berbicara kudrat, sahabat kelasna kelas hikmah, teu nyambung cak Kangjeng Nabi geus teu kudu dikawinkeun langsung bae geus engke bagus ku Gusti Allah deuk dibaguskeun bagus bae muhun-muhunan kan sahabat mangga diantep ku sahabat ternyata raragaagan Kangjeng Nabi dipanggil deui supaya kasaksian tuh nu cak Kangjeng teh bakal dibaguskeun ku Gusti teh bukti raragag. Oh antum a'lamu bi umri dunyakum geus beat tuh anjeun leuwih nyaho ka urusan dunia nya geus kumaha anjeun bae da urusan dunia mah. Nah cek Kangjeng Nabi lamun percayana langsung ka qudrat yuk ka dieu. Oh ieu nang pelakan kaula di dulu boh ranggeuyana luar biasa godeg sahabat godeg apa iya kok teu dikawinkeun bisa bagus kieu bisa model ieu. Nah iyalah jadi tergantung kumaha keyakinanana urang ibadah ge disesuaikeun jeung keyakinan anak orang 10%, keyakinan 20, keyakinan 30 terus disesuaikan jeung keyakinan anak. Nah, mantak ieu wa minha tazkirul asjar. Hartina ngalanangkeun asjar, ngamudakarkeun asjar, tangkal kayu teh dikawinkeun wa qad arada alaihi salatu wassalam
Kangjeng Nabi ngarepkeun aya zahara ayu zirul qudrat bila hikmah dek kalahirkeun qudrat tanpa hikmah pisan ditazkir katampa ku sahabat anu manehanana di kelas hikmah atuh ujung-ujungna pasakototis himar buah raragagan atuh dipanggil kangjeng tuh hasil kangjeng geuning geus kieu sigana kangjeng teh neuk dikeseukeun tapi cek kangjeng faqala antum a'lamu bidunyakum allati hiya mahalul asbab wal ilal jageninganan kangjeng Nabi nu berkeyakinan kana kudrat nah atuh geuning bagus ari eta di aspan teh di aspan kan kula kamari ke umroh alhamdulillah nyaba ka aspan ti Mekah kira-kira 100 kilo ka sumur aspan eta teh minta izin ka askar lamun lain umroh teh bisa hajian mah teh bisa alhamdulillah lantaran di ditu aya Haji Fauzi diantarlah ku Haji Fauzi urang neuleuh sejarah bae dina sejarah Maulid Nabi dina kalahiran Kangjeng Nabi akhirna hayang nyao diantar ka ditu aya bener eta teh kapan urut Kangjeng Nabi baheula nembongkeun melak apan harita jeung Abu Jahal teh ku Abu Jahal anu sumur-sumur di pareuman sedangkeun Kangjeng Nabi kapan cicing dijieun jeung para sahabat cak Kangjeng Nabi coba neangan sumur bian biasa aya pedagang-pedagang kan sok mampir di uspan atau aspan sumurnya coba mana padahal ku Abu Jahal kan geus ditutup jangan kabeh teu aya Tuhan lain aya pan ieu pangeureunan cak Kangjeng Nabi unggal dagang baheula keur kula zaman dagang ti Mekah ka Madinah kudu ka Syria teh kapan balik teh ti Syam eureun di dieu pan aya sumur di dinya justru teh diintip ku Abu Jahal seserian kalaparan sia Muhammad jeung sahabat paraeh sia kajen ku kumaha ge kumaha tah Kangjeng turun geus turun diketik ku Kangjeng Nabi trek mancer cai aya gara nyokot wadah ka dieu tuh coba engke urang ketik coba taneuh rek ujianna borok suku urang mah sumur jadi gede atuh kabehan sahabat kadinya Abu Jahal ge sabener nama dahaga jeung batur-baturna cak Abu Jahal nyana baralik urang nyokot cai tolol tak Abu Jahal ya hebat ti Muhammad cek nya sihirna ieu bisa ngaluarkeun cai sagala rupa paduh nah tapi cek Abu Jahal ieu kapan nyana teu boga dahareun sadegeun sabaraha poe kan di dieu cak Kangjeng Nabi coba bawa ka dieu bibit korma bawa ka dieu bibit korma dibawa bibit korma dipelakeun ku Kangjeng Nabi tek ieu sumur tabelah dieu belah kawetan setik tek dipelak ku Kangjeng Nabi sok indit sakedeung kadinya geus gede eta sahabat kieu bae isi korban lu tadi teh lain ieu korban lu tadi teh kabeh kaget kan kabeh kaget ayo kala luar deui bebeja maksudna woi tangkal korban geus gede wah manja coba ge urang deuleu ayo urang deuleu di deuleu kali geus buahan deh itu tadi teh lain dieu tadi mah karak gede doang gua geus buahan wah cenah ieu geus baruahan aju urang bebeja deui ka babaturan bebeja woi korma do dipelaku Kangjeng Nabi teh aju gede bae aju buahan coba di deuleu kan asak Kangjeng Nabi seuri beung aya geura ayo geura alaan cek Kangjeng Nabi di alaan ngawadahan wah mun Haji Habib Rojak aya wah tuh geus dijual ujianana dijual ke pasar kemis aja ngomong aduh di alaan kabeh atuh Abu Jahal ge milu ieu ngalahan milu Abu Jahal ngalahan eta dongeng keur carita urang macaan sejarah eta we cek kula ai aspan sih di mana waktu keur umroh hayang nyaho coba ka ditu nu nyaho aju eta Haji Fauzi emang aya naon gitu Kiai bejakeun ta dongna kitu aya aspan mah di ditu ngan kudu minta izin ka pemerintahan setempat sok minta izin berangkatlah ka ditu sugan kula deukeut horeng 100 kilo di Mekah teh 100 kilo kajen naik bus ka ditu datang dijaga di ditu aya datang ke aspan dijaga aya guru juru kunci na segala rupa bener perkebunan korma atuh di dinya namanya rahun dongeng nangan ku kurang Arab kan di naon gitu ngaranna teu dibaca-baca teu meunang di Arab mah akhirnya kayaknya asup nginum nu mandi segala rupa tangkal korma na aya keneh datang ka kuari kula gedenya aya sedih aya bunga aya hayang seuri masyaallah ieu mukjizat ieu sumurna aya keneh ngan geus dibangun jadi make sedotan ku ari mah cai sing kolocor
Nah marawa di dunia marocai dibawa ka dia segala rupa ka Indonesia eta tangkal kormana ti Kangjeng Nabi kuari geus 14 abad berarti 1400 tahun tangkal korma aya keneh henteu kumaha coba eta lamun pelakan Habib Rojak atuh beak Masya Allah lantaran pelakan Kangjeng Nabi bari mujizat urang dituna ge nanya kula tak ka juru kunci cek nya geus ulah dicaritakeun ieu mah mujizat saya nyaritakeun anak tuh lantaran sahasa anu endek nyabut tangkal korma eta pae asal neuk kaganggu ka korma eta tangkal korma eta teh muriang deuk kumaha tuh teu meunang diganggu tama tangkal korma ieu sumur geus dibangun saeutik belah dieu belah wetan tangkal kormana aya keneh atuh urang ngarusapan bae ka tangkal korma sabira tangkal korma ngan ieu mah mujizat bae diusap boja ieu orang tangkal kormana nanya coba pang nanyakeun jatuh pati bisa bahasa Arab pati bisa lamun jeung nu di dieu mah bisa jeung urang ditu teu bisa atuh jeung nu di dieu mah bisa bae urang aya sanaam saiwah bae mah nah jeung urang ditu hese coba pang nanyakeun ieu sok buahan tante nanyakeun ku Haji Fauzi nanyakeun tanyakeun atuh lain buahan-buahan deui sakumaha usimna kembangan buahan bari eta kan tangkal korma hiji teh dikawinkeun hiji ajib naga ajib dadi tak eta pengurus dage geus teu bisa nyaritakeun ada min jumlati mujizat Allah cek mujizat Kangjeng Nabi geus teu kudu dicaritakeun mun cara urang mah ente leuwih nyarah dongengna di kitab-kitab kula mah ngan ngurusan doang coba eta tangkal kormana endek diganggu gering endek dipindahkeun aya nu pararae teu bisa tama mujizat tangkal korma nu batak ditahan ku urang Arab teu meunang kadarinya teu meunang tapi atuh maling-maling bae mah masalah. Maling emang ke situ orang Indonesia mah loba maling. Aduh, lantaran hayang nyaho jasa, urang sok macaan sejarah, we Aspan di mana ya Aspan. Di tiba heula nanyakeun Aspan nu nyaho. Ngan aya tah Mukimin Haji Fauzi diantar ku nyono ka ditu. Nyanana ge can pernah. Atuh nyasab. Nyanana ge nyasab. Lantaran atunya orang di itu nanya deui beneran mobil bus teh kurang bensin deui puyeng maya ieu aing bisa balik ka moal ieu bensin eueuh geus bingung ieu lain lalagaan supir ge geus bingung bensin kurang ieu lamun balik deui kurang geus teruskeun bae lanan ku mangke bae nya urang hayang nyaho ka Aspan nya mikiran bensin eueuh nya peuting sababaraha pom didatangan eueuh alas beak mun cara urang eueuh bensin heran aing mah ieu bensin di Mekah datang ka beak ieu ieu kumaha ieu urang balik ulah mikiran balik asalnya hobe heula ka Aspan nyaho tak kos kitu urang ngalamun bae masyaallah ieu ka kawasan Gusti Allah atuh mukjizat Kangjeng Nabi aya tangkal kormana tetep hiji ieu sumurna geus dibangun di dieu aya mesin terus dilestarikeun maksudna ieu sumurna belah wetan tangkal korma na gede udah luhur harus suburna pohara jasa bisa gedengeun eta kan dikunci tangkal-tangkal korma biasa perkebunan nah eta keur carita nang mukjizat Kangjeng Nabi sumurna menang ngetik Kangjeng Nabi tangkal korma na menang melak Kangjeng Nabi eta ngan ngaleos doang haju gede bae ngaleos deui ka dinya haju buahan ngaleos deui ka dinya geus arasak tungtungna kan Abu Jahal sieun cak Abu Jahal mah lain lawan urang mending balik bayu balik ke Abu Jahal dan kalawan Kangjeng Nabi ku tangkal korma bae geus sieun musuh nu Habib Rojak henteu sieun aduh Gusti Allah nah ieu keur carita makomna geus carita Kangjeng Nabi mung hese nyaritakeunana ieu mah keur carita pada urang makom hakikat makom thariqah atuh sia mah samakom urang mah makom syariat di syariat bae ulah sok totorekatan pugu karena syariat doang bugi degus beda jasa diajak ngariung ge punten dek ngilu ngariung teh moal aing mah keur norekat dulu giliran bae balik ngariung si hayang berkat da teu naon berkat mah ceknya ali torekat ge ka berkat mah beuki sial teh budak aing ngariung embung ai makom syariat bae ulah sok totorekatan sebab kadeuleu polisi asli jeung polisi gadungan kadeuleu abri asli jeung abri gadungan kadeuleu torekat asli jeung torekat gadungan tuh kadeuleu bae lantaran aya larangan-laranganana ketika laranganana kunyana ieu dirumpak atuh salah berarti teu norekat atawa nyana ieu teu konsisten dina norekatna basa aya torekat ngadaharan duit pamarentah
haram tete teu meunang moal wusul ila Allah tuh kajian kumaha ge aya opat minimal teu meunang toma dan lain sebagainya ieu mah keur carita bae mata lamun aya kiai ahli torekat cenah tapi osok datang ke pendopo dibere dah bohong ge make bae gede bohong geus kan kajian teuing kiai sahabat geus bohong mah geus sebabna larangan ye timbul pertanyaan apa tuh meunang ke pendopo meunang eta pan eta ulah soteh neangan parab di ditu ulah neangan parab di pendopo ulah neangan parab di pamarentah ai datang ke pendopo datang ke pamarentah deuk ngaji mah deuk nganasehatannya na tu wajib bisa bila perlu ulah soteh neangan parab sebab nusok neangan parab ka ditu mah anjing ja asal ditambahi kok dibere bae tulang kiai nusok tulang telog neangan parab ka pendopo kiai anjing teh ngaranna urang lamun dikitukeun pan senep kana jantung Atuh tapi eta kan bahasa ahli toriko anjing teh lain nalagaan anjing beneran nya mah ngabahasakeun anjing anu kukula kamari didongengkeun dipanggang teh bahasana anjing bae cek guru toriko sia lain jadi kiai anjing emang kunaon teu ngarti panjana manja kula di anjing-anjing pan kula boga murid 500 pan kula ilmuna ti mama anjing sia mah ih ke mama luhur teh nyebut anjing coba tarik dah kumaha anjing mah idadu inya di mana-mana ditambai akbala wa idza rudain soropa mun ditambai datang mun digebahkeun indit januk itu mah dikembur aing anjing gua disiak kuat ditambai ku bupati datang di mana digebahkeun indit si anjing jahe cek nanya ja di lemurku lagi anjing gos gitu berarti aing anjing ye tuh ahli toriko mah teu kira-kira ka murid anjing sia mah kos kitu mondok deui sia senang aing ilmu aing dikitu-kitu ku sia nah, itu cenah santri mah makhluk tinggalkeun ka Allah kejem ahli toriko mah atuh mah lain kitu bana tuh aya ka pendopo lah ja urang mah cenah teh mangkos kieu teh pan loba kabutuh bener teh susuganan bae dia banyak norekat kos kitu babeten habek eta rekat kos kitu loba kabutuh kuruganan hawaij aya di ditu hawaij nah teu bisa kitu endek-endek enten teh atuh endek norekat endek sing tegep ulah atuh ayo sagala bebeja endek zikir torikoh naon yeuh cenah aya di aing kabeh atuh bebeja teuing deratus ya endek zikirna da bakal kadenge ieu kege kanyahoan make zikir naon ge kadengean cara narikna bener jeung teu ge bakal kadengean ye ieu mah bangsa kiai anjing kabeh meureun wae di dieu eta urang kan kadengena ge iza du'iya akbala wa iza ruda insorofa di mana ditambai datang di mana digebahkeun atuh eta mah kos kitu tah ulah soteh ka pamarentah neangan parab ari datang ka ditu deuk nganasehatan mah bila perlu wajib jadi ulah soteh lain ulah mutlak maka tanda kutip nya ai ieu nu osok datang ka pendopo eta mah wallahu a'lam bissawab